Prabu Siliwangi Raja Pajajaran boga dua patih nu katlah patih Kidang Pananjung jeung patih Gelap Nyawang. Pangawakanana pada jangkung badak tur sakti. Dina hiji poe prameswari Prabu Siliwangi nyaeta Nyi Padmawati keur kakandungan sarta nyiram hayang Honje. Prabu Siliwangi nitah Ki Lengser sangkan neangan Honje ka nagara Kuta Pandeg di Muara Beres. Di geger Malela, putrana Rangga Malela, Ki Lengser menang Honje 8 siki nu ditukur ku duit 8 keton. Di waktu harita, Nyi Gambir Wangi di Muara Beres oge keur kakandungan tur sarua nyiram Honje. Ngan Honje di Muara Beres geus beak kabeh dijual ka utusan ti Pajajaran. Ki Lengser Muara Beres tuluy malikeun duit deui 4 keton. Maksudna hayang ditukuran deui ku Honje 4 siki. Ki Lengser Pajajaran nampik pamenta Ki Lengser Muara Beres. Antukna eta dua lengser teh perang tanding marebutkeun Honje. Keur meujeuhna perang ragot aya nu eleh. Duanana dipisah ku Gajah Siluman. Gajah Siluman Honje teh dibagi dua sarta mere perjanjian yen dua jabang orok teh caga kudu dikawinkeun. Da dua jabang orok teh bakal gumelar sajodo. Oge eta dua jabang orok bisa nitakeun geus dijodohkeun teh ku jalan Ki Gambir Wangi babarengan jeung Nyai Padmawati ngadahar terong pait. Eta terong teh dibelah ku Pati Gelap Nyawang. Sauluyna masing-masing raja nembarkeun ka rakyat-rakyatna yen eta dua orok teh geus dijodohkeun pikeun kakandungan keneh. Nyi Padmawati di Gunung Gumuruh ngababarkeun orok lalaki nu dingaranan Munding Laya di Kusuma. Sedeng Nyi Gambir Wangi ngababarkeun orok awewe nu dingaranan Dewi Asri. Prabu Guru gantangan ti nagara Kutabarang salaku Uwa Munding Laya di Kusuma ngangkat putra ka Munding Laya di Kusuma alesanna pikeun di ati kasaktianana Munding Laya jadi sakti. Ngan eta perkara teh kalah nyieun guru gantangan sieun manehna boga kasieun kawasaanana bakal direbut ku Munding Laya. Sakituna Munding Laya diasupkeun kana kurungan besi nu tuluy diteleungkeun ka leuwih Sukatahenan. Mamang Munding Laya nyaeta Jaksa Seda Kawasa tuluy Arya Patih Sagara jeung Patih Gelap Nyawang sarta Patih Kidang Pananjung boga kreteg teu hade ngeunaan kasalametan Munding Laya. Sabada disusul jeung apal kumaha nasib Munding Laya, maranehna manuy ngararekan ka guru gantangan. Tapi saenggeus baradami maranehna sapuk yen kajadian ieu teh bisa jadi ujian laku prihatin Munding Laya. Eta perkara teh ditepikeun ka Prabu Siliwangi. Di kahyangan Pohaci Wiru Minanggai yang ngrebkeun impian ka Padmawati. Yen manehna kudu meunang lalayang kencana milik Guriang 7 di Sorong Kencana. Padmawati netelakeun eta perkara ka raja. Dina waktu disanyembarakeun taya hiji ge putra jeung para ponggawa nagara nu sanggup neangan eta lalayangan kancana. Alatan hal eta Padmawati nu ngimpikeun hal eta kudu ngabuktikeun ku anjeunna sorangan yen lalayang kencana teh bener-bener aya, sabab upama teu bisa ngabuktikeun anjeunna bakal dihukum pati. Nyi Padmawati inget ka putrana Munding Laya. Anjeunna nitah Pati Gelap Nyawang jeung Pati Kidang Pananjung pikeun mawa Munding Laya ti Kutabarang. Munding Laya dijait ti leuwih Sipatahunan tuluy dibawa ka Pajajaran. Munding Laya nyangupan pikeun mawa lalayang kancana ti Sorong Kancana ka Pajajaran. Munding Laya indit diaping ku Patih Jaksa Seda Kawasa, Patih Gelap Nyawang, Patih Kidang Pananjung, Patih Ratnajaya jeung Liman Sanjana. Ti Gunung Gumuruh teu poho jeung Ki Lengser make parahu kancana ciptaan Patih Kidang Pananjung.
Manehna balayar ngaliwatan leuwih 4 tahunan jeung bangsa Banggawan Cihaliwung. Sanepina di muara beres, munding laya nepungan Dewi Asri, tuluy neruskeun deui lalampahan nepi ka Sang Hyang Cadas Patengang, di dinya sadaya pangaping jeung pangiring ditinggalkeun dina parahu. Satengahing lalampahan di hiji leuweung geledengan nu kawentar sanget. Munding laya papangi jeung hiji buta nu katelah Yaksa Mayuta. Yaksa Mayuta nerei bulet-bulet munding laya ngan di jero baham eta buta. Munding laya nyokot jimat Yaksa Mayuta dielak-elakana. Saenggeus diteureuy, munding laya beuki sakti tur bisa ngalehkeun buta Yaksa Mayuta. Munding laya neruskeun lalampahanana ka jabaning langit. Nepungan ninina pikeun menta lalayang kancana nu diimpikeun ibuna. Ku ninina poha Cibiru mananggai, munding laya dititah jadi angin sangkan ngapungkeun lalayang kancana. Munding laya anu salin rupa jadi angin ngapungkeun lalayang kancana. Buriang 7 musuh munding laya bari ngepung tur margasa munding laya ku keris maranehna. Sukma munding laya kaluar ti raga madagna, tuluy mapatkeun mantra sangkan hirup di sabihari. Prabu Guru Gantangan di nagara Kutabarang miboga putra-putra angkat saperti Sunten Jaya, Damang Rangga Kasonten, Arya Disonten, jeung Dewi Arya Kancana. Sunten Jaya dititah ku bapa angkatna Guru Gantangan sangkan ngalamar Dewi Asri sabab ngadangu yen munding laya geus palasra ku Guriang 7. Sunten Jaya nu adigung tur goreng tabeat dibaturan ku dulur-dulur angkatna indit ka muara beres ngalamar Dewi Asri ka lanceukna Dewi Asri nyaeta Raden Geger Malela. Dewi Asri nampik panglamar Sunten Jaya sabab manehna geus dijodohkeun ka munding laya teu ngarasa yakin yen munding laya teh salamet. Ngan alatan disedek jeung dipaksa, Dewi Asri narima eta panglamar kalawan hiji syarat yen Sunten Jaya kudu ngadegkeun hiji nagara katut eusina. Sunten Jaya ambek sabab manehna ngarasa teu mampu nyumponan pamenta Dewi Asri. Ngan Prabu Guru Gantangan nyanggupan pamenta Dewi Asri. Dewi Asri nu dipaksa kawin ka Sunten Jaya nyen rupaning hal kalawan tujuan sangkan kawinan manehna teu gagal. Munding laya nu geus hirup deui tur sedeng tatapa boga karetek goreng. Manehna ngimpi keur lalayaran, sirah kapalna ditarajang angin nu rosa. Tihangna pegas, kapalna bencah, tur titeulem di laut. Munding laya inget ka Dewi Asri, sabada diimpeng breh katenjo yen Dewi Asri rek dikawinkeun ka Sunten Jaya. Munding laya buru-buru amitan ka ninina, saenggeus dibere piandel buli-buli esiji kahuripan jeung keris pusaka. Munding laya turun ti jabaning langit mawa lalayang kancana di baturan ku munding Sangkala Wisesa. Surupan Guriang 7. Sanepina di Sang Hyang Cadas Patenggang dipapag ku mamangna nu ngadaguan dina parahu. Satuluyna Patih Hidang Pananjung mapatkeun mantra sarupa sirep sangkan Sangkala Wisesa sare pules. Dewi Asri menang karetek yen munding laya aya di Sang Hyang Cadas Patenggang. Gancang-gancang manehna mapatkeun ajian sangkan, bantal guling teh mangrupakeun manehna. Dewi Asri tuluy indit nepi ka papanggihna jeung munding laya. Dewi Asri jeung munding laya tuluy berlayar make parahu kancana. Munding Sangkala Wisesa dihudangkeun tina sarena, tuluy dititah ngubrak ngabrik muara beres. Sakumna prajurit Patih halang barang jeung Prabu Guru Gantangan estu kagetan ningali aya nu ngumak-ngamuk di muara beres. Karaden gegerna Malaka Sangkala Wisesa netelakeun yen manehna keur neangan dulurna nyaeta munding laya. Ku gegerna Malela munding Sangkala Wisesa dibawa ka keraton. Munding laya jeung Dewi Asri neruskeun lalampahan ka muara beres bari ngayakeun arak-arakan. Sanepina di karaton, munding laya jeung Dewi Asri naek ka papanggungan kancana jeung bala kecerakan babarengan.
Sunten Jaya akhirna apal yen manehna ditipu. Tuluy naik ka papanggungan pikeun merangan munding laya. Han sanggeus manehna beunang ku ajian munding laya, Sunten Jaya teu walakaya. Munding laya jeung Dewi Asri geus minikah. Keur kitu jaksa Pajajaran damang Patih Rangga Gading, Mamang Murugul, Mantri Agung jeung Purwakalih datang ka muara beres. Renyaksian panganten bari nyapih nu parasea. Sunten Jaya datang menta dibalikeun deui harta bandana nu jumlahna 25 kapal. Rangga Gading nanya, saha nu mimitian ngalamar Dewi Asri? Rahayat kuta barang sakabehna gilu ka Sunten Jaya. Yen Sunten Jaya teh nu ngalamar mimiti ka Dewi Asri. Tapi Patih Gajah Siluman ti Karang Siluman nitah lengser Pajajaran nyaritakeun asal muasal hubungan eta dua putra-putri. Akhirna sakabehna nyaho yen munding laya jeung Dewi Asri geus dijodohkeun keur dina kandungan keneh. Sunten Jaya kudu narima yen manehna eleh. Tapi Sunten Jaya kalah ka ngamuk, tur nangtang perang ka munding laya. Sabada di layanan perang ku munding laya, Sunten Jaya jeung sakabeh pasukanana eleh tanding ngalawan munding Sangkalawisesa. Munding laya jadi panganten anyer Nelendra ku Raja Kaya. Manehna diangkat jadi raja muda nu boga dua prameswari, nyaeta Dewi Asri jeung Antekecana. Adi Sunten Jaya tur ngangkat munding Sangkalawisesa salaku palatihna.